Assalamualaikum dulur-dulur sadayana tepang di sareng simkuring tong hilap like komen sarang subscribe anu teu acan subscribe tong hilap subscribe wilujeng ngadangukeun aing teh kudu nyanyi naon da teu tiasa urang mah cing urang pangetakeun sok tabuh we kabeh aing teu ngarti sok atuh sia diajar heula ngadalang maneh sok buru sok nanang ni nonang noni nang nona kasoponok kasoponok kasopanyang nugonok keur ditaranya mana we kopokonang nu kopok katingang kenang nyokot pedog enying kolot goblok digegel anjing oh ya asa calang ngape aing dengan duit maneh atuh nyanyi Aripa ketipung beungeut tempak di balur tipung beungeut saha ngoplok channel cidurian nu ngajenol ngajebian jeje naon nu ngajenol teh utak uji ulam una ti palitak hiji inung sukuna sok atuh maneh nyanyi aya pesen ka sadayana nya acara wayang golek anu ieu mah rupina rada lami biasana dugi ka jam 3 ayeuna mah rencana etang-etang pakaulan Pak Asep Sunar dugi ka 6:30 lami teuing atuh saatosna nyayagikeun ambulan bilih dalang paeh naon tuh aing mah geus ngabodor sia aing maneh buru maneh tadi bayar sarua rame henteu sia teh sok ieu teh lalakonna nyanakna teh lalakonna nu ayeuna teh pan aya sabar aya Mahabharata aya Ramayana aya wayang Purwa ka ieu mah lalakonna teu nya mimitina urang tadi lalakon Bambang Narayana Bang Narayana Kresna nuju Anom nya Kresna nuju Anom eta teh Bang Narayana upami tos sepuhna Sutikno Batara Kresna tos sepuhna mah Batara Kresna tadi teh ngagambarkeun di negara Mandura teh cenah Balai Agung Asa Subung Pamengkang Ilang Dangyang Pancaniti Sepi Jempling tah cek Kang Ibing naon tah artina eta teh hartina teh model Balai Bandung Asa Suwung di urang mah Balai Bandung Asa Suwung eta bahasa pawayangan teh seueur eusina pulunganeun urang Balai Bandung Asa Suwung Pamengkang Ilang Dangyang Pancaniti Sepi Jempling nyirikeun hiji kerajaan anu dibom eus ya teh Pancaniti sepi aya dibom mah geus repeh kabeh ge arek raja arek patih beak sia nanyakeun wayang mah ka aing hadenya nya apal eta Kang Ibing pernah maca komik atau mineng lalajo wayang urang mah jiga bodor tapi sagala nyaho tah pawayangan mah ka dieu lalakon wayang Purwa sadayana ge ieu lamun bener nyaho kudu apal Raja Alengka saha sok Raja Alengka saha hayang saha sia aing mah bager peuting ieu mah pilih rek Rahwana rek Dasamuka ada aya ketentuanana aya kriteriana atuh aya Raja Alengka mah Prabu Dasamuka tuh belegugna si ieu naha maneh namanya nyahona Prabu Dasamuka ayeuna mah geus lulus Prabu Doktoranes Dasamuka make jeung Doktoranes oh aya gelar mainna teh kuliah deui urangnya ari Pandawa 5 apal Pandawa 5 apal saha cing hiji-hijina Sami Haji Dharma Kusuma heuh sarua wae Bima Arjuna anu kembar Nakula Sadewa lain Atang Ating Nakula Sadewa mah eta mah putrana Dewi Madrim ari Atang Ating putra saha Ti Kertajati deukeut ya Kang Ibing isin aya Padalang Omay teh penggemar wayang ke komo Padalang Omay dalang ongko apaan urang di bejaan ku Padalang Omay berada liurna teh kumaha saur Padalang Omay ai suyudana di mana di aslina tuh cek Dalang Omay ti Palasak pan aing lieur
Paingan aing kamari papangi jeung si Yudana. Di palasah keur ngungkuk, gue mau pacul. Ceng derek ka mana para si Yudana? Jenya atuh urang rek kabongas. Teu si Yudana mah teu kitu logatna ge atuh dah. Heuh kumaha cik? Oke aya rek kabong. Nya henteu nya, ai dalang Majalengka meureun kitu. Bima perang jeung Arjuna teh, atuh sia teh ngajago teuing teh ngajago keding. Nya jeung aing gelut mah. Dek di mana sia Bratayuda? Di Pancu Rendang. Ayeuna lamun Arjuna di Majalengka rek kumaha? Apa leuleuy Arjuna mah? Arjuna mah kan leuleuy. Kumaha coba? Sok dah hese atuh. Sok bieu mampu teh menyepertikeun sora Suyudana. Lebah Arjuna mah jago tah lamun bisa. Keureuh tah ceuli mun bisa. Gi, atuh nyangakeun sama apa ngabatos. Bisa sia aing. Aing atuh nyangakeun sama apa ngabatos. Terus kakawen resmi. Hah? Logat eta lah kakawenna. Nu mana? Logat kadipaten. Nah sia teh jadi ngetes aing. Aduh aing nepi ka bingung saumur, Pak. Bayangkeun. Yang mending ngetes jeung dibatan ngabodor ngeplos. Aing nepi ka kudu diteskeun bae puting ieu kaul. Urang jarang si Ibing daekeun ngobrol jeung sato teh. Kang Ibing di daerah-daerah maju, aya manusia tuh ada klasifikasina. Anu maut ge aya klasifikasina. Oh, siapa geus mancing. Mane mah murid dalang sia. Kaing teh nyiksa. Jadi kieu pangintennya ai wayang teh ngagambarkeun darajat jalmi teh sadayana ge sarua, bade Gatot Kaca, bade cepot, bade dawala, ari geus paeh mah lebet kotak. Iya, bener. Tah jelema ge sarua anu ditingali teh, duh aing jadi kiai, kela balikeun ka kopea. Amal perbuatan iman sareng takwana. Amin. Tapi dina kahirupan sapopoe dibeda-beda. Anu ngabeda-bedana jelema. Kela eta kopiah bieu kitu, ayeuna dikitukeun naon maksudna? Poho lamun dikieukeun duitna leutik. Dikieukeun mah gede sia. Anu ngabeda-beda saha? Anu ngabeda-beda mah jelema. Doktor Anes jeung SD moal bisa diuk ngarendeng di kantor. Bener tuh? Bener. Beda. Tukang macu jeung direktur moal tiasa ngarendeng. Beda level nanya. Apa di dieu ge anu ngodasi mah dina kursi. Anu disarung mah diharanap. Agen ieu disarung di luhur. Hah? Ieu disarung di luhur panggung. Aing mah bintang film bisa tuh beda. Beda deui eta mah bintang kecil. Tak. Saeueuh. Malah ku beda-bedana, aduh aing nepi ka kudu kieu deui si taruna ieu. Nepi ka beda-bedana jelema mah nepi ka aya bedana antara paeh jeung pupus. Beda. Ari paeh. Ari pupus mah jelema beunghar, pejabat, orang terkenal, eta mah pupus. Anu ngajajab ka makamna ge mobil ngabring, dikawal make sirine, da pupus. Da pupus. Upami paeh mah jalmi nu teu aya kagableg. Anu nganter ka kuburan teh opatan bari ngarobrol we da paeh eta mah. Ih, malah di Jakarta mah di Majalengka mah can aya. Di Jakarta mah kuburan geus di kelas-kelas. Kuburan aya kelas 1, aya kelas 2. Bari sarua di ruang. Da henteu sugan bade di kelas 1 Bapak dikurepkeunana. Sumuhun ngagali rada jero. Ari mah teu aya biaya di kelas 3 wae. Mangga tapi sukuna nolol teu tiasa. Ye. Kang Ibing. Honor sia ka aingkeun sia. Aing rame. Ye malah tingalikeun bulan puasa apan peraturan sami nya. Ya. Datang waktuna imsak bade ustad bade koboy mau SD mau doktoranes eureun bukana magrib kabeh bener dan teu sugan bapak geuning jam 3 siang tos tuang apan doktoranes atuh karunya no SD jam 10 pepelengkingan kene kunaon teh can buka SD tuh nu mawi jelema mah sarua teu aya bedana anu penting mah sing hade lampahnya. Iya. Ucap laku lampah tekad. Ucap lampah tekad. Ya, bener. Ucap laku lampah tekad. Duh, tong mamatahan aing ka hitu sia teh.
Atuh biar mah ucap. Kan teu jelas berenang. Belegupan ngabodor maksudna ge sia mah teu ngarti. Sia mah dogol pisan. Teu ngarti maneh mah. Aduh, ai bayaran hayang sarua ai ngarti henteu. Ya isin ieu teh aya bapak-bapak pantah anu ngangojeket bulau teh. Ibu Bupati aya tadi. Aya, atas uing. aya. Aya tadi. Aya Ibu Tuti. Paingan, tadi mah paingan. Dalamun aya mah ayeuna ge Naon? mahanan. Tah ieu aya bapak-bapak tipan. Nya. Ieu teh hajat pan. Iya. Piraku nepikeun ka teu ngongkosan. Miti aing meres. Bohong Pak. Engke we balikna. Ieu teh kasada teh aya wakil lagi atuh. Ah, saha we aing. Tah, sok atuh maneh nyarita ulah urang wae lieur. Tah, jadi kitu meureunana sim kuring teh da kita nggak bisa lama. Nya. Kita harus sudah dari Jakarta lagi besok. Waduh. Harus di mana, Pak? Pak Ibing harus ada di mana besok? Besok udah harus di sana. Ya di mana di sana? Ah, di mana we aing? Ngaranna ge galanangan. Di mana we? Gelandangan necis. Ya, jadi pokoknya mah kepada masyarakat Kadipaten saya mah titipkan kesatuan dan persatuan harus kita jaga ya. Iya. Jaga ulah siga ngadangu daerah batur, aya tawuran, aya naon tidak. Kadipaten Majalengka mah beriman. Ayo riwayat Ramayana kumaha can kabuka karak Mahabharata. Naon Aisyah atuh? Apa tadi aya Mahabharata aya Ramayana? Karak Mahabharata aya Ramayana acan. Moal didenge sia. Aing maneh ngomong naon moal diturut sia. Ayo di Bogor deket di Tohana meni lincah. Si taruna mah gelo sih. Maneh ge sarua sia. Bunga aing ningali aing lila macuh teh. Tah geuningan ieu da urang teh karaos tos 1:30. Takaraki 15 menit heureuy teh. Ah, cekap sakieu ge. Aya Ramayana Wayang seueur keneh ieu acarana. Urang nyaksian kumaha peperanganana rame pisan ye. Gugurna Bisma ieu teh. lain Bang Narayana. jauh. Kresna nonoman. Dalang mah bisa dirobah we teh puguh-puguh. Ayeuna Kresna jo eureun jojog jeleg we Bisma reupeuna. Jodor we perang teu nanaon. Bijaksananya. Teu nanaon da beda tempat beda carita. Malah dina cerita wayang-wayang golek mah salaresna anu nyepeng peranan teh urang Kadipaten. Nah, Apan Antarja teh anak Bima teh dipikasieun. Boga ngaletakan suku teh apan? Bisa paeh makanya ku Kresna kudu dileungitkeun. nya. Saha nu berjasa? Saha? Urang Majalengka. Naon? Antarja teh cicingna di jero taneuh. Heeh. Keur cicing digecruk ku tukang gali. Antarja tobat sia. Apa? Oh, jadi gugurna Antarja teh lain ku Kresna atuh. Lain. Ku orang Majalengka. Ku Majalengka. Matak orang Majalengka mah ting alider neangan Antarja. Ai kai mah urang ge, Pak aya Antarja di dieu. Aduh, ya saya senang kepada Majalengka tuh di situnya. Perjuangannya tingalinya. Ya. Jadi ka simkuring mah sanes teh Pak. Salut. Di bumi negara nu sawah tapi lihat kerjanya daripada nu di daerah si Maraling. Ya, Daripada nu Baleunghar Maok, coba itu mah sampai nya. Daripada orang yang berdasi korupsi tapi orang Majalengka yang hanya bersarung tapi berhasil usahanya gitu menurut maksud Kang Ibing. Lain maksud orang mah maneh oge gitu. Beungeut goreng gitu mau maneh. Pan beki geuleuh. Grup lawak panghese-hesena dituturkeun ieu ya. Da aslina mah lain pelawak atau sia mah teu ngarti. Aduh, aslina Kang Ibing naon? Ah, moal beja-beja. Di keluarga Ramayana. Taroskeun ke Pak Amin. Oh, aya Patula Patali sareng Pak Amin. Putar tali. Hah? Patula Patali. Patula Patali kumaha? Sarua juga tadi Kumaha? beliau pidato. Saudara-saudara sekalian, urang aya di dinya. Saudarana yakin. Atuh kabeh pejabat ke baru saudara Kang Ibing aya gitu mah. Di dieu eusina jelema mah kabeh ge dulur. Ngarti teu maneh? Oh iya. Dia pisapat kudu boga cecekelan hirup mah.
Ayo nu mewek Kang Ibing menyatakan diri sebagai capres. Setiap jadi capres kudu siap nerima. Capres Tadi capek aing mah. Oh capek, itu capek, lain capres. Tingalikeun lagi yang abus kan bibir maneh mah. Da samaruk sayangna. Bener eta lagi kamu nya. ngomong Kang Ibing ngomong rek ngajelaskeun tong ngomong warna kulit. Make jeung kulit aya nu hideung, aya nu bodas. Pada teh sarua jelema. Ya. Kadenya nu penting mah urang mah sadayana milih pamimpin teh kedah nu jujur. Jujur. Sabab aya mah nu teu jujur loba. Sok dina TV, dina naon, dina koran eta nu berita maling moal poe nya. Nya dina buser. Malah simkuring mah kungsi aya ngadongeng bangsat. Dah. Bangsat kalapa. Walah. Ari maling kalapana tengah peuting euy. Maling kalapana tengah peuting. Nerekel naik. Keur di luhur ngalaan kalapa, nu boga takal kalapana keluar. Langsung ngamak. Hei, kenaon maneh? Eta bangsatna teu gugup tenang. Kala kaungeuk bade nanyakeun, bade tumaros Pak dupi jalan ka langit ka dieu. Nu boga ngahuleung rek ka mana sia? Nya dongeng aing mah rame sia. Tapi datangna ka dieu lain ditah ngadongeng. Nah, ordangna ka dieu lain ditah. Lain, yang mereka nanyakan ke Kang Ibing, kunaon Kang Ibing teu hayang cara Pak Amin Rais. Nah, Jadi jawab, Pak Ibing teu naon maksudna make teu hayang jadi presiden di lain Indonesia. da cita-cita simkuring mah mimpin bangsa-bangsa di dunia. Oh, Moal kapala. sedun nya. Kamari simkuring geus dipanggil ku PBB. dipanggil PBB. PBB. Naon? PBB. Kopi anan. Hah? Kopi anan. Kopi anan ongko, kopi pahit. Ongko nyalalukan ka uing. Kayak dipanggil ku PBB, teh PBB mana? Persatuan Bangsa-Bangsa. Teu nyaho. Tong Borosia aing ge teu nyaho. Jeung keur naon dibejakeun ka maneh eueugunana? Kalau kagaya weh, beuki jeung ngomong-ngomong PBB. Simkuring mah dina harapan dina pemilu teh ulah dike gontok-gontokan, Ya, ulah ulah. pecah silaturahmi nya, da urang teh sadayana ge dulur. Simkuring mah ka bangsa bapak-bapak kieu nya asa kadulur, ka ibu-ibu meureun simkuring mah jujur we Bu asa ka indung. Sok hayang nyusu. Hei, naon teh? Beda deui da jeung orok da Kang Ibing hayang nyusu mah. Banyak geus aki-aki kieu make jeung masih keneh nyusu. Ari maneh? Dasar wae. Nah, kungsi ngalaman merenya. Apan urang mah kungsi ningali aya aki-aki dina bemo. Kumaha cicok. Aki-aki diuk dina bemo di hareupeunana ibu-ibu keur nyusuan budak. Aki-aki nunutan beureunan. Si ibu-ibuna nunutan bari nyusuan teh. Ai jalan goreng. Bemo ngagejlig. Susu lesot orok. Aki-aki ka hareup. Dijongklok. Ai si ibuna teh nyahoan cicing we. Barang geus lila ngareret. Sia, dikitukeun tadi surungkeun. Bet disurungkeun aki-akina terap. Seueuh merenya euy. Seueuh. Percaya henteu ka aing si aing merame. Lain, itu bener kayak Ibing teu borong nu lalajo. Ieu dalang cul wayang curug dalang. Curug dalang pikiran teh. Kang Ibing, Ulah. ayo. Bener eta atuh lain curug dalang. Cul wayang kieu we. Kang Ibing. Nah ari wayang kudu tah kitu Bener kitu. banyak saumur aya dalang gigelkeun kokon. Sejarahna di mana-mana ge. Aduh. Kumaha. Ai di urang teh kapanya kaayaan kulantaran loba Yang teh. eueuh nu ngomong dua kitu Kang Ibing. Pan aya kitu. Eta make diculeukeun deui. Ya dalang kapangaruhan ku Citruna. Cul wayang apaan aya kitu. Cek aing oge. Aduh. Nah aing teh kudu kieu. Bing. Ta eta Beda-beda teuing. Tidak Nyarita aya ngajiwaan. lain halus bener nu bieu tah si cepot mawa gantar. Aduh Gusti. Tapi kakieun aneangan beas. Bing. Ibing kita. Lain penganggur loba. Pengangguran loba. Tingkat kemiskinan loba. Biaya Saku pendidikan. ayana tingkat kemiskinan loba teh tensi kriminalitas oge naik. Naik. Ayeuna tong boro lalaki penjahat teh awewe ge kungsi jalan rahat. Nah,
cenah teh Apaan aya awewe ge anu jahat? menya Sim kuring inget dongeng di Jakarta aya copet awewe kumaha dina bus. awewe nyopet Pagelek-gelek. Pan urang teh bari nyorekelan teh pagelek-gelek. Nya. Aya copet awewe. kumaha Ngaragamang kana saku. Kana Teu saku nyaguan, lalaki. sakuna bolong. Antep geus ka jero eta mah langsung didempet. Terus sok sia mending digerokeun copet mending usapan. mending usapan Ulah karan sieun musik. Aing kumaha ieu teh ka mana wae ngobrol. Lain apa eta awewe teh keur ngeungan salakina teh tersesat di sisi pantai teh anu tiluan. Kumaha cing eta teh? Maksudnya ngajalanan. Sia mah ngajalanan hayang aing ngadongeng panjang mau nurut ka maneh mah aing. Goblok geus si Jembrang lu goblok nawa. Nya urang mah kieu lah. Urang doakeun we nagara urang. Jadi kumaha teh dongeng nu di sisi pantai teh? Sia. Kemana wae? Kemana wae sia mah teu bugu. Aduh urang mah. Eta nu manggihan botol. Eta mah dongengna nya kapaksa aing karunya ka sieu. Nya cenanya di pulau kosongnya, di pulau kosong aya jelema duaan. Heupeun kapalna teh ti kalepuh. Ngojay kadinya duaan we di pulau kosong, teu bisa balik. Ka itu jauh ka dia jauh aing kudu kumaha? Ai salontot aya botol. Nya tina eta teh botol teh kabawa ku cai kainya dicokot, barang dibuka ai jawa teh jin. Waduh nuhun urang terus disalametkeun, urang dikurung lila di jero botol. cek jin Ayeuna maraneh dibere pamenta hiji sewang sebagai tanda terima kasih. Hayang naon maneh eta nu hiji meuni ato. Saya mah raja jin teu hayang nanaon, hayang balik we ka lembur ayeuna keneh. Heug ku aing dikalemurkeun. Trek cileg aja di lemburna. Tinggal nu hiji deui, ari maneh naon? Ari mutayana naon? Hayang si itu we nu init balik deui ka dieu. Atuh ngaronyok deui we dua. Jadi teh gambaran ulah salah doa we nya. Ulah salah pamenta. Jelog deh dinya kumaha urangnya. Eta nu saurang nyarekeun da sia pamenta. Nepi ka paeh galungan doa. Sok atuh naon nu bade didugikeun patruna ulah aing wae lieur. Sia teh honor sarua. Lain kata aji tadi ku kasauran Kang Cepot. kumaha Iya. kumaha tah kata jin aku abdi teh Aduh. Gitu atuh. Aduh aya kabeh jadi dalam. kata jin aku abdi teh Nya eta nyarita capetang soal puji, soal agama, soal politik ka kuping di simkuring. Tapi kahirupan teh teu ningkat-ningkat. Ngan kitu we lieu eueuh ragap teu aya baju hiji lesot mandi, dahar koreh-koreh cok. Naon eta akibatna? tah beda deui jeung jelema nu beunghar Tah cing kumaha. bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah mun si leuit loba duit tetep bakal dikubur modar coba aing tah si Asep Sunanar geus di ruang geus jadi tulang aing mah dipake keneh geura ke teuing ku saha pikir ku sia Oh bener Kang Ibing. Jadi bisa Kang Ibing jadi cepot ame tentrem hirup. Teu bisa, teu kabeungetan. Moal mungkin ulah joget tegaeun beungeut Arjuna dituna jadi cepot. beungeut Arjuna nya euy Lamun maneh nu sahana pun cepot kartik. Lain di teu disejajarkeun pisan malah disebut. Tuh gaya ieu. Ieu mah terkenal sia manteu. Jadi kumaha Kang lamun aya menyebut ka Akang Kang Cepot. Kang Cepot teh geuning ilmu lilin ka baturnya angan, ka batur ngajelaskeun itu ai sorangan leeh. Leeh kumaha rek ya? Ya ilmu lilin kan, Lain ka lilin batur teh, angan tapi si dirina lele leeh. Tak kumaha lamun aya nyarita kitu. Nah, Ka da baturnya jelema. angan sorangan poekeun. Da jelema Jelema lebah manana? apaan ku Allah teh dibere keahlian masing-masing. Nya. Lamun dewek ayeuna sapertina insinyur atau profesor, tetep hayang nyeun hid mah kudu guru di ka tukang hid. Kaharti Hayang nyeun hihit teh kudu
naon hayang nyen hihit kudu guru asa. nah nanyakeun ka aing balin tukang hihit sia teh turun. Euy, Ai jelema mau tungku tempat keluluputan tengah Ya. tempat kelalapatan samenit ganti sajam robah jam Tah, di eta. sore rajin teraka pakai isu. coy. Jelema eta Bener. da teu cicingin hiji martabat. Tah. Dewek ngomong kitu hiji waktu dewek salah. Heuh da jelema. nya apa cek bari basa Sunda ge sagalak-galak na mau moal nepikeun ka ngahakan coet Kok teu nyambung. Ngahakan anak. Ulah sok ngarobah paribasa mah moal bisa di Indonesiakeun moal bisa mun Sunda we. jadi kudu Ngahakan anak. anak coet coet we geus gede anak coet komo sia mah lieur ieu maksudna teh ilmu lilin aya ilmu lilin teh ulah nepi ka hirup teh dibungkus terus diseungeut keun ka mana we nerangkeun mah Tapi kan cekolot ge aya Kang Ebing, urang teh pan kudu nyiar luang. Ai nyiar luang teh tina daluang, bisa nyiar tina maca teh ya. Nyiar luang tina haleuang rumpa ka juru kawih nu mawa misi. Nyiar luang ti kidalang jeung nyiar luang ti pada urang eta meureun anu dimaksud ku si cepot teh. buka teuing da aing malin cepot tanyakeun ke cepot cepot tuh ditaros ku buta Tong hilap, like, komen, sareng subscribe. Hatur nuhun. Ibaratnya kukupu ibarat kenangan bawa beca pasep datang kali ibu harus dijadi taman Jong ngamare dog gue atuh. Eureun sia Yahudi ah. Aku mau mun kena ka Bapak Tatang ulah sok babare daugan. Eureun sia kafir. Ngomong tuh kemana karep nyebut kafir. Teu isin-isin ku Ibu Iis. Ya isin eta Teu oge. isin-isin ku Pak Tatang sia teh. Bogo Jauh isin. di Jugjug anggang di Teang ti dieu ka Bandung tidak jauh. Wah, dan ya. Kari-kari sia sabotase. Nah wake nyebut sabotase. Prioritaskeun ieu teh lain waragad saeutik kieu teh can duit dolar. Akang mah eta boga duit dolar. Lalau tah milik dalang teh kitu. Deet. Deet milik nama. Eta teh $100 kan. Aduh. Murukeun beres akang ah. Sia Hayangnya kuat duit gitu. lumayan deuleu teh luar biasa deuleu jadi dulur ongko. Nyanya, manyangkeun baraya ongko. Hari dewek meureun ka ieu teh ai umroh ka Saudi Arabia teh rek diteteangan patatang di ku dewek. Nyanya, Kang teh. Gitu bener. Bayangkeun ku si laing ieu Ibu Iis bakating ku nyaah deudeuh ka putrana neuneun ka deudeuh nu na ka nyaah nitip ka asih Sumohon. ka putra putrina. Anu ayeuna sasatna keur disep yo rengse disepitan dipanghiburkeun ku dewek. Wah, ku akang Dugi ka dibelaan naik ka luhur panggung, budak cerik oge dibelaan di pangku. di pangku. Sampai ka- Ibu Iis tah. Kira ku patatang henteu. Pernah namanya itu sarang patatangna. Nama teh? Oh, Namanya itu sarang patatangna eta salamar sewang. Ih. alhamdulillah jazakallahu khairan siranuhun. Mudah-mudahan sing kagentos anu melipat ganda. Amin. Iya, Salamar $100 deuleu. nya Iya, di waduh. dirupiahkeun mah jadi Paingan eta dewe kekerenyedan leungeun kenca. oh gitu akang. Heeh. Nyawe Eta tanah rek nampiling si lain. tanah rek boga rezeki mah. Alah, Teuing. Tanah-tanah rek aya milik teh. sok pikir ku si lain tah daek nyaring puting teh kitu deukeut rezeki. Lain dideetkeun Kang. Muatak pek si lain sok salat tahajud puting teh. Lain ngode pagawean teh. Heeh. Rek tahajud. Rek tahajud kumaha nabeuh wae.
Hai murang kali di sepitan teh lalampahan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Oh iya teh Kangjeng Nabi Ibrahim kapungkur di sepitanana teh yuswa 80 tahun langkung. Bayangkeun sia jeung kolot jeung remuk jeung liat. lihat lagi Heeh. geus kolot ku pasti lihat Jeung ku bedog nu mintul teh geuning tina dekor tina batu. tina kampak batu. Bayangkeun mangkana si eta mah sensitif tong boro make jeung diteuk-teuk katode saeutik oge ngarenyet gitu. Heeh. Kasin trek geus heueuh. Kasin trek saeutik teh kitu kanya. Mana mun aya nu dihareup aya lawanna kitu. Lamun sarangkana. Oh, da eueuh anu kitu. Alah. Udah kaki. Nya. Benar. Nah, cenah geuning aya mah budak keneh di sepitan. Untuk model kapungkur. Nah, teu geus kolot. Kanjeng Nabi Ibrahim. Abeh tereh cager. Aya budak keneh mah. Dari budak keneh tereh cager Masih gitu. keneh uduh jeung abeh tereh cager. Oh, budak mah. Budak mah pek pecakan nu 40 tahun. Aku mah 40 tahun. Disunatan hese rek cageurna teh. Hese rek cager kumaha ya? Karek saminggu karek humapur aya awewe ngaliwat ka tempo ping-pingna jo pudeg-deg. Wah, renyah deui teh. Getihan deui. Oh. Aduh, bawa deui ka rumah sakit. Oh, eta hese cager teh benernya. Babari cengkat benernya. Karek saminggu karek humapur aya nu kiih di pipir. Kadenge Heeh. kadenge ngomong. Ditoong ge ka tempo bujurna pudeg-deg renyah deui. Wah, irah dipakena cu euy. Mulai tekaup cager. Heeh. Tekaup cager jadi tere cager. Oh, budak mah bener. Tuh. Teteh anu sajajar jeung nyunatan teh diantarana ngeuretan kuku. Oh, ngeuretan kuku. Ngadawung kumis, ngeuretan kumis eta kumis teh ponokan. Ponokan. Tuluy bulu kelek. Terus naon deui? Tuluy baok. Jorang. Naon sia teh? Baok teh jorang, teh jang urang. Nah, make jorang sia da ngaranna goblok. Nah, ari aing panggil jeung baok kudu nyuwut bihun. Oh, iku kitu teh. Teh sia make jeung jorang da ngaranna. Iku teh mah heueuh masna. Bahasa Inggris mah. Gerepe. Kitu. Nah, canapan orang Yahudi ge sok ngurutan kuku. Nah, ada orang Yahudi ge sok ngurut kumis. Sarua teh. Nya, tapi orang Islam mah aya hakiki, na aya hakikatna. Kumaha hakikatna kan? Sebab aya syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Oh, eta iman, tauhid, makrifat, Islam tuh. Heeh. Naon cenah hakikatna sakur nu manjangan teuteuk. Oh, diantarana naon? Kagorengan geura sok. Kagorengan kumari akan. Tatangga kabeli mobil panas hate teh. Ngagedur. Malah kaituna fitnah. Wah, pantasnya nyegik kitu. Teh sudan. Horna dipanjangkeun kagorengan teh. Teuk-teuk atuh. Tek eta Tatangga kabeli sawah sujud ka Allah nuhun ya Allah. Tatangga abdi kabeli sawahkeun abdi nu rek milu dibuatna, abdi nu rek milu maculna. Tiis teh kana hate. Ti ciri harang Tuh. panon. Naon rugina? Mun kabeh jalma kitu Tatangga kabeli mobil, nuhun Gusti, tatangga abdi geus kabeli mobil, abdi nu rek milu numpakna. ngiring nebe. Genah pan. Di ciri harang panon tuh. Alhamdulillah Gusti, tatangga abdi nyanung. Kumata? Abdi nu rek kilirna. Salah. Kosong. Jauh-jauh ke kilir. Tak itu nangka. Nya. Oh, benar Kang. Aya tatangga goreng lampahna omong-omong deui, kurang teh kebatur. Ulah dipanjangkeun cukup we semet urang anu nyaho. Aduh apa? Benar. Ulah manjangkeun ka gorengan. Doakeun bayangkeun ku si laing ieu patatang tina hasil usahana bisa hiburan wayang golek ngahibur putrana khusus. Bari kalalajoanan ku sadaya. Kalalajoanan ku sararea can anu milu hirup ayeuna nu dagang. Dagang baso,
nu dagang papakean, nu dagang cocokan budak, Martabak, cocokan kolot. Naon cocok. Naon nu dicocok ku kolot. Da teu mungkin nyoba Patatang teh dina wengi ieu secara tidak langsung ieu teh mukakeun lapangan kerja. Bener ibadah. Oh, ibadah. Ibadah agung teh. Arahkeun sagala rupa oge. Nya. Lah, Itu Kopi. moal sia teh kopi cicing lanan. Inum ku si lain kayaknya. bae mentong dicarekan kan. Alah. Cek tukang kopi teh sarua we jeung sia aya keur usaha. Pek cing payu euy. Cing payu. Tuh tukang kopi oge jauh-jauh titik di mana teh? Wah, di Jawa kan di Paleren. Oh. Cileunyi tuh. Oh, Cileunyi. Dagang kopi ka dieu bayangkeun. Kurang Paleren padahal. Nah, di Cileunyi nu beukeun kopi gitu. Teuing. Sayang mah jual Cileunyi ya kan. Heeh. Nya, Eta usaha teh kulan. tak kitu nu matak doa ti sararea leuwih ti 40 ya mudah-mudahan Pak Asep Tatang sakulawargi diseueurkeun deui rezekina anu melipat ganda. Amin. Dipanjangkeun yuswana, sehat salalamina. Nya, Amin. atuh murang kalihna cing langkung-langkung ti ibu ramana usahana. Amin. Cing jadi presiden ibu budak teh. Tong kapala. Oh, ulah kapala ngadoakeun mah. Benar. Nya, Tong kapalang. tuh si Nengna putrina atuh mudah-mudahan cing jadi putri anu solihah. Amin. Nya, Laras. tak itu doakeun ku urang. Sah. Saling doakeun hirup teh pek tepungan beungeut maneh tepungkeun jeung beungeut anu lian tur taprak geura nyaritakeun kahadean setiap loba dulur loba rezeki. Loba baraya bener. Heeh. Ulah neangan pimusuheun hirup mah. Nanaonna. Heurin moga musuh hiji oge. Heeh, eureun di dunya. Boga baraya 1 juta kurang keneh tah. Heeh, Nya, bener. kitu. Pucing ieu luar biasa nih kaleresan ieu teu hujan. Halo, Tadi Dok. siangna hujan ngericik. Tadi sonten. Heeh. Oh, kena ada usumna. Jadi urang menegara surga teh negara urang. Heeh, buat yang rezeki. Tuh, bukan lautan, hanya kolam susu. Tuh. Dangdut. Dangdut. Bukan lautan, aki-akinya oh susu. Kamari mah aya budak ngora kawin jeung nini-nini. Jodohna. Ai kawin ai saputing sare jeung isuk-isukna paeh we. Nah. Budak ngorana. Nah, make mau. Meureun ngenyot susu ka daluarsa meureun. Keracunan bener mah. Aduh, ampun. Geus loba bakteri bener. Eta lalawora atunya mun urang mah. Mun urang mah pariksa heula. Alah. Itu cek aing. Alhamdulillah pan urang bisa diumung pulung di dieu nya. Bongkok ngaronyok alhamdulillah ting. Ese rek sahaja mah kieu teh mah. Cara lebaran kamari lebaran lain lebaran kurban. Lebaran kamari Bahasa lebaran Idul Fitri memeh kurban. Idul Fitri teh. Dewek eta rek ngawayang ka pamanukan. Oh harita teh Bayangkeun. Itu patok besi. Hai palebah ieu palebah tongohon Ciater Gunung Parahu. Mogok mobil teh. Mangkaning di dinya teh geus jam 7. Bisa kumaha Jam datang? 7 puting. Oh, rek datang. Wah, si teh pasti kaburitan mobil dikitu-dikitu teh hirup. Motor jam motor nu ada teh. Heeh. Pasti aing dibaeudan kuno hajat. Buat yang dipotong. Eta mah kulantaran loba kasieun heusieun kaputingan pisan. Jorei wayang ngising. Sok segala karasa apa. Oh, aing ngising ka itu kalebak kasusukan. Ini aing lumpat. Oh, can nepi kasusukan. Geus mereja manten kana calana. Kuat. Ai sugan aing pihituteun baru diheujeunkeun.
Ai borojo teh sarerea biji sarombongan. Ai beret KB. Dia kapusian. Datang ka cai teh wah teu dipake deui kolor dialungkeun jeung kolorna. Ya udah geuleut. Atuh aing teh teu make kolor. Aing geus bebersih. Aing make di celana panjang. Aing ngasupkeun cokor mun sukuna saku kakait saku celana ku jempol. Barawak we atuh saku teh jadi molongo. Naik ka tonggoh di mobil anger teu hirup. Wah, tuh ku tadi kieu teh. Oh, makaning mobil bus pararinu untung eta bus dipegat ku dewek aya nu eureun. Ari dina jero bus tong boro anu diuk anu nangtung ge pas sedek. Atuh komo lebaran teh. Alah. Nya eta dina raraga arus uih. Harus balik. Ngan kabeneran aya dina bus mah aya pamuntangan geuning ka luhur kitu nya. Di luhur aya. Nu ngajajar teh ge maruntang. Aya beusi. Aya di rem geuning bletuk kana sirah batur teh. Aya di gas bletak kana sirah batur ka tukang. Supir mau ditinggalkeun ku aing. Aing kana bus dan nyata sieun kaputingan teh. Sieun kaputingan tanggung jawab. Nah, eta mah euy. Tahu Kang? Copet. Makaning awewe copet teh. Yo sulusup teh kana saku. Teh nyaho saku aing teh molongo. Bari jeung teh di kolor pan aing teh. Jokep teh kana bobogaan aing. Eta copet ngomong, nah cenah HP teh hipu. Ada. Kasingna Jeung HP teh ngenyod. Kasingna leueur. Direret ku aing awewe wah didengkekeun leungeunna teh ku aing. Kak. Sok sia copet. Sok sia mending dicorowokeun ku aing copet. Mending cook. Nyamperin copet teh mending nyook. Geunah we aing nepi ka pamanukan teh kieu peler. Aduh. Ampun. Batur geus turun teh menana anu leuleus Alah. ditanya tuh copetna Kang. Lah ajaan Kang. Rupa-rupa Eta mah datang ka pamanukan kebeneran euy. Naon Kang? Berperbah ijab kabul. Ya aku bajam kabul sih. Oh naik kedek ka panggung. Caritana geus pidato kembang gadung. Torok-tok we. Ngawayang. Aya efek teh aya nu mukakeun lamak, salamak nu kieu. Oh, padahal si goreng copet teh anu awewe. kok kumaha? Namprak aing bayar anjing. Beta bayaran bener Kang. Aing ini era teh aing geus. Bukakeun pana kabayang wah. Rupa-rupa pengalaman. Eta teh ayep. Sinen nyerengeh we harita. Alah. Nah, lain lagi ya Kang. Lain eta sinen. Lagi. Ayeuna mah ngarora keneh sinen teh euy. Nu karolot aja mah geus pangsiun. Ayeuna mah galalar Kang. Kadaluarsa itu Geus dihina ku urang Majalengka. Oh dihina aku mah. harita tah Heeh. Pada sinen mah dina luhur panggung mah rada mencrang mah eusan. Rada geuli. Heeh ngan aya geus eueuh wedakan geura aduh. Geus wedakna di Sibeungetan. Aya di Kadipaten pan dina lampu setopan. Di dinya. Truk teh eureun dinya da lampu beureum. Eta tukang beca nempo ka hareup ka sinen. Aku mati. Sinen kerunutan. Atuh geuning sinen age meuni pewat. Heeh. Ampun. Eta beungeutna meuni jiga Manalika. Alah. Susuna ge meuni lepet. Era. Eta gede kudu ngarora. Susuna ge sarideung kabeh. Sarua we sinen ge sok hitut. Ya, osok itu. Ngan ai hitut dalang tara kadenge. Nah, tara waktu tara kadenge kumaha? Da hitut dalang masuk dihijikeun jeung kecerek.
Ayo merangkeun teh tengah heujeun dut cerek kadang-kadang heula hitut Oh jadi nyawa bau. ai sinen mah itu teh ngageber Nah. Nah ibu di kawas susah da diukna emok meureun eta sipi hituteun teh rek jalan ka tukang kapenet ku keuneng nya kapaksa sasaleke ka hareup di hareup aya baligo kadupak aduh ampun itu teh kawas sedih. harunya mah anu balik di Lampung di Sumatera aki-aki mangkaning meureun geus neang anakna di Lampung da jauh lempangna ge ditarungtun cucu tun ai di Lampung mapan ka Jawa Barat teh numpak kapal feri di Bangkauhuni teh geuning ka Merak numpak kapal cai pelabuhan atuh ai di tengah laut meureunan muatan teh hayang nempo laut kala luar tah ngajajar dina dek teh dek kapal awewe lalaki bari ngarasakeun angin laut bari ningali cumi-cumi catur. Ai jerit teh eta mah aya awewe satengah tuwu ngejerit Uing kumaha si horeng kantongna ragrag ka laut. Walah. Tolong. Itu kantong kuring makaning duit 10 juta. Jangan surat-surat. Saha nu bisa nyokot? Nulungan pek cenah duitna 5 juta ewang jeung kuring. Saha nurek nulungan da atuh saur aja modaran maneh ka laut mah. kadang teh kerebak atuh Heeh. Wah, eta pisan euy jejer teh pisan awewe. Hayang aya nu nulungan. Da eueuh atuh. eta surat cerai Nah, eta mah aki-aki saurang joga jeleng. Gejebur. Kecepok. Karonjang eta kabeneran kantongna teh. Udah. Kantong awewe gor we surak eta jelema di luhur. Wah, jagoan aki-aki. Pada muji. Eta mah pagawe kapal. Ngabring ngalungkeun tambang, bleng. Kabeneran di Karawe tambang teh ku si Aki. Kuning. Atuh diangkat ka luhur teh gor we. Salamet. Surak sararea awewe lalaki hidup Aki hidup. Aki-aki jagoan. Aki jagoan. Urang Banten. orang Banten Pan urang mah lamun dipuji teh atoh. Ieu mah aki-aki baketut. Remek teh nyari. Panon beureum. anak pedah naon ya Abus ka jero kapal nyokot kantong tina jero kantong nyokot bedog. Dipesat eta bedog set. Eta jelema mah anger we hidup aki muji. Hidup aki hidup. Aki jagoan. teh malna si Aki Eta si Aki bari bedog di kieu-kieu. Montong hidup-hidupan sia goblok. Sok ngomong sia. Aku sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi? juga teh jagoan Si horeng aya nu nyuntrungkeun soak meureun. Lain jagoan pemain diturunkeun. Lain untung teh aki-aki teh trauma ge. Luar biasa eta kejadiannya euy. Di dunia aya wae Kang. Atos Aki atos cuk awewe nu bari mawa duit 5 juta. Mangga ieu Kang Aki Kang jajan. Kadekeun anjing ah. Butuh aya ku duit mah. Bari dijamret teu naleungeuna. Alah ampun. Datang teh ka lemur eta si Aki. Kumaha teh Kang geus kalemur. Mangka nih imahna teh nengang nih bae dituun ke Bonjati. Sini nih eta boga duit meni jigrah. Ato. Hayang laptop cenah sini nih. Kawan bisa wae. Aki cenah isuk marek meuli laptop nini teh heueuh cenah ngan kade cikurna cing loba. Marukana meureun lotek. Alah. ulah gede teh cikur Di imah dua aneh penduduk teh sini nih jeung si Aki. Si Aki pantes hujan ngaririncik. Hujan ngaririncik. Pantes imah nengang, imah jauh di Sumatera. Ayo anak.
Kira belum sampai. peledug si Aki udud kolobot. Si Nini nyepah Kabulae semua. digigir ucing budug. Si Aki eta merong bari udud teh ka si Nini. Ai merong teh kana susuna. Sangkilang susuna geus siga giribig butut ini. Seukeut merong teh. Meureun si Nini eta diperong ku salaki meureun rada era. Isin rasa. Ngomong naon maneh teh Hasan? Oh Hasan ngaranna. Tara-tara ti sasari merong teh meuni syukut. Aduh. Ih lain sih. Sabenerna aing teh geus 32 tahun teu ngalaman kikituan. Ayeuna aing aya kahayang kira-kira daek maneh sih. Baru sia teh hayangnya. Heeh. Sugan teh aing wae nu kitu teh. Sarwana. Duana lagi hayang. Ampun. Si orang Pak Esi itu. Hayu atuh. Wah, atoh eta si Aki diajak ku si Nini. Asa menang jalan. Dirig-dig si Nini dijingjing bawa ke kamar. Wah, acal ucul. Gor carita gatrik. Eta si Nini nepi ka ngejerit atuh. Ngajerit kumari akan. Sia Hasan. Naon sia teh muni ngejerit kawas gadis we. ABG we. Lain aing mah kaget Hasan. Kaget naon? Eta bobogaan sia bet jadi gede kitu. Ih, lain gede goblok nilep geuning teh. Aduh, aing nilep jadi 3 atuh puguh we ngagunuk. Aing nafsu gede bener teh. Nafsu gede barang. Ampun. Barang teu kuat teh. Si Nini nyaah meureun ka salaki isuk-isuk ngala akar euri. Akar euri deh. Akar jambe. Wah, akar-akarannya digodog tak ku si Nini. Jeung nog meuri. Tah inuman tak ku sia kanya ari aya keneh kahayang. Inuman teh saminggu si Aki inuman eta dijabah. Dijabah teh teh. Ku saminggu jo pudeg-deg teh. Wah, nepi ka ngebeling atuh. Oh. Jadi ayeuna mah sia Nini tenyo nyaring dulu. Alah, wae dulu. Hayu atuh. Hayu. Wah, gor carita nanyaan ini mah gatrik. Mumpung pergel cenah sua. Ai basa eta mah pan si Nini nu ngajerit. Ayeuna mah si Aki nu ngoseak. Ngoseak kumaha teh? Alah, si Aisy make irek sia teh. Hese dulu. Lain hese goblok. Sia teu apik. Naon? Eta samping milu ka jero atuh sia. Aduh ampun. Lain meuni teh tarapti we. Mun urang mah tong rurusuhan ye. Heeh, meuni teh tarapti teuing atuh. Ampun, aya pihak katilu milu. Pihak katilu anu ngaganggu. Heuh, urang Sunda mah kitu cara wokah nih dongengna teh. Eta caboka teh rame urang Sunda. Alah, alhamdulillah Gusti, anu penting mah hiburan urang teh bisa seurinya. Bisa seuri bunga kan. Banyak ketawa awet muda. Betul. Gitu. Tapi aya kamari naon kan? Cakak jelema aya geus seuri pae. Teu pira katingang paku payung. Bayangkeun da leutik paku payung mah. Ngan paku payungna keur naplok dina temok. Atau jaro aja katingang temoknya. Tidak gitu. Ada. Aya hansip euy. Naon Kang? Hansip aya naon? Hansip jago temak. Waduh. Jago temak kumaha? Nemak curug eta nepi ka paeh jelemana. Allah. Si goreng curugna keur gagaro kana tarang. Ya paeh nama kana tarang gitu. Eta mah pikirnya ku jilaing. Alah, alhamdulillah Gusti. Ya, Kang, neangan dunungan deuk teh euy.
Tapi terus Juragan Arjuna nuju tapa margi disedek wae ku Gusti Winungulan ku garwana cing cenah sugane atuh teangan akang cenah anak kaula tangtos bari jeung lalaki eueuh cenah aya nu ngiwat da yakin pira-piraku cenah anak kaula kudu anjing mah lain anjing nya jelema da kadenge cenah ngagoar sora jelema juga wah cenanya. jadi Juragan Arjuna teh panasaran itu ayeuna teh alah ampun teuing pinasti kersayang tumampara doh iya ge barang nuju aya dina satengahing ngobrol saperatan lepun ieu Bambang Panji Putra doh anu dibalangkeun ku denawar rak-rak di ieu tempat nu baheula mah sarompong dalang geus kolo sinen ngarora keneh nya kan keun bae ka jurung we ku sinen kan ngan ari hitut dalang jeung hitut sinen beda na wake beda segala ai hitut dalang mah tara kadenge tara nah wake tara kadenge apa sok ngahiji jeung kecerek kumaha teh teh kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek nyawa melanhir ai hitut sinen mah ngageber kumaha ya kan nah cenah make kitu wake cepot ngageber jauh-jauh meureun eta sinen pan sok emok emok meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang meureun kapenet ku keneung nya kapaksa seseleke ka hareup meureun aya lemer ka dupak aduh ampun beureun aya satenya ye alus sorana kan ada pake jeung bauna teh itu cenah 2 kali nah kang wake 2 kali dan sarua nu hiji bau waduk hiji bau egerin meureun hiji dia menyaho jauh ge bau kolaborasi baunya kan mun rek ngarang laguna hitut sinen ada apa hitut sinen hitutna 2 kali dutut breng ari hitut ngadurulung da bapak juga karunya mau balik ti Arab nah waka karunya kanu balik ti Arab ya kan aya di Arab teh digawena teh 2 tahun jadi supir lalaki imah jadi TKI mau ngusahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir ngakutan ontak itu balik ka lemur eta mah pamajikanana sono meureun nya atuh boga duit ongko duit gede ongko kadenge we ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kirana si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus langsung ka kamar ngebedo-bedo lomari keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan cing galulutrak eta bangsat leuwaseun ka mana aing lumpat yeuh kabeneran parana teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab atuh eta bagus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik daerah caturnya kan cangkang jajamu pabalatak obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun ger deui we nepi ka 3 rit 2 tahun atuh kitu jam 2 jam 3 jam 4 masih keneh eta bangsat geus kesel we ti luhur
si goblok harek heesna teh celengkeung adan ti Lebak kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar lain salat mereka teh ngedekul keneh we ya da isu kage adan deui Isu gaya kene adan caritana geus ya goprak kana langkara kecape meureun eta salakina ngucapan pamajikanana mama ambuing sayangku my honey darling tepangih 2 tahun teu nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur kumaha Kang bari kabur diteumbrak eta mah kaso-kaso jeung genteng kumaha bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadina ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari numbrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrak bertak kitu wah lumpat mapai galeng ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh Kang keur mah kesal ngadenge kitu aduh ampun hayang seungit make lain rupa-rupa dongeng ngaran aya deui nu balik ti Sumatera nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri nya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka dieu ka Jawa Barat aya di tengah laut kala luar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut ngajajar wadina dek teh eta mah keur kitu jo jerit teh awewe satengah tuh kumaha tulung bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani gegejeret eta awewe no data mah aki-aki kumaha joga jeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawea kumaha teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng benang eta mangna teh ku si Aki teh Allah alhamdulillah dibedo ka luhur teh salamet gor we surak muji eta si Aki menang pamuji atoh Allah pan urang lamun dipuji teh atoh nya atoh si Aki mah amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup Aki hidup cuk batur teh hebat Aki eta aki-aki lain atoh kalah baud bari bedog di kieu batu teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya khawatir baru dipuji ya Kang naon aya Kang aya pikasirieun euy naon aya anu boga penyakit boson teh naon boson teh hitut wae ungah ngalengkah ungah hitut awewe gadis munggah jeung batur daerah meureun hitut wae da ungah ngalengkah teh ngik kitu kayaknya bujurna teh kitu we disadar tilu teh anjing sakali nuturkeun baru ka rek maraban meureun baru ka jamar roti kabeneran hanya tak kitu murah asih pangeran we nya kumaha Kang kabeneran aya bujang deui sarua sapanyakit boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut
cek bapak-bapak na teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yuk buat sapanyakit dasarua sapanyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun daekeun pasti heeh jeung eueuh jodoh mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti puting teh sok diintip bisi budak ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bager diintip ku bapana teh kieu ai kamar pareneng di kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didengengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogoh pesapanyakit ai biasana mah mua peuting teh ngik tah ayeuna mah aya sarakina mah ayeuna nemalan ngik dut tah bapana ngintip kieu dut nah hanya belah aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deket ka panto pantona teh kabeneran deh lain ku panto kureregan ku baligo urut urut teu baheula du ele dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake geuning sia teh heeh beureuh katutup liangna katutup kacocokan alah ai budak awewe na mun katempo bapana noong ka jileung teh lalakina reuwas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wah eta mah salamur datang marupana sirine cocokna meureun asa kabukakeun saya RW para raih kan isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun euy Kang euy eta nu panasan teh panasan ku naon nu panasan ku anak geuningan naon dongeng panasan ku milik anak dongeng jelema panasan ku milik anak geuningan kumaha teh dongeng teh dongengkeun ku akang abdi naon dongengkeun ku akang abdi poho deui oh ya teh nyaho kumaha dongeng teh alah ampun heeh alhamdulillah nya euy doana dewek rek ka sawarga ieu atuh ieu didoakeun pisan heeh sing salamet bisa ngumpulung deui Ujang eta saha saha eta sora ya dewek Jang eta sora bapak leuh naon bapak dulu itu